Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Walzam ilzam sareng kudu mastikeun anjeun teh mesti anjeun teh alhaya kana era. Penting urang teh boga sifat era. Ail alhaya ategesna kana sifat era asyarnya nu bangsa sara. Painahu maka saanyana itu haya eta minal iman itu sawarena iman. Waqad qalu sareng nyata ngadawu ulama teh al ibadatu ari ibadah eta isnani aya 2 wasabuna sareng 70 naunana baban bab. Jadi ibadah teh aya 72 bab. Ahadun ari anu hiji wasabuna jeung 70 eta fil hayai tetep dina era minallahi taala ti Gusti Allah taala. Jadi nutup 70 hiji mah bersumber tina izin ka Allah. Tina izin ti Allah. Wa wahidun sareng ari nu hiji mah eta fi jami'an wa birri tetep tina sakabeh macem-macem kaalusan. Wa fil hadis sareng eta tetep hadis istahyu ari lapad istahyu. Istahyu kudu era aranjeun kabeh minallahi ti Gusti Allah taala haqqul hayai kana hakna era. Duh parentah ieu teh parentah ti Kanjeng Rasul. Kudu loba era urang teh euy nu sabener-benerna era. Qalu ngadawukeun tah ulama teh inna sanyana kami eta nastahi izin kami teh. Qalu ngadawu jalma-jalma teh inna sanyana kami eta nastahi izin kami teh ya Rasulullah. Walhamdulillah sareng ari sadaya puji eta lillahi tetap milik Allah. Qala ngadawu Rasul laisan teu aya itu haya eta dalika sapertikeun inna nastahi. Jadi nu disebut era saur Rasul teh lain ngucapkeun Gusti abdi izin Gusti lain kitu. Lain inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah lain. Walakin tetapi naman ari jalma istahya anu eras iman minallahi ti Allah mah paliapad. Kudu ngaraksa eta si jalma teh arosa kana sirahna. Raksa sirah teh. Wa sareng perkara wa anu ngawadahan itu emak. Itu rosa kana itu emak naon ayeuna nu ngawadahan kana dina sirah teh aya panon aya biwir aya irung aya ceuli sagala rupa nu aya dina sirah maka kudu diraksa ulah ditempo kana lain tempoanana ulah didenge nu lain dengeunana ulah diambuan lamun lain ambuanana ulah diucapkeun lamun lain ucapkeunana tah eta disebut era. Walbatna sareng kana beuteung wa sareng perkara hawa anu ngawengku itu badna kana itu mah ulah sok diasupkeun kana lain asupkeunana hayu tai pitayun teh nya urang disagala diabreskeun raksa tuh sabab ayeuna nu diasupkeunana anu halal bakal ngadatangkeun pagawean anu halal lamun diasupkeun anu haram bakal ngadatangkeun pagawean anu haram kitu teh. Wal yudzakir sareng kudu inget si jalma teh al maut kana maut wal bala sareng kana buruknya wal bala sareng kana buruk. Ieu urang teh nya keur pikeun jalma nu era teh nya eta jalma nu sok inget kana maut jeung kana tah bala di dieu. Bala di dieu teh ujian lain buruk. Ujian meureun nya teh. Jadi inget urang teh ya kana cocoba ti Allah kana maut ieu kudu urang kudu inget. Wa man sing sajalma aroda nu ngarepkeun si iman al akhirata kana akhirat taroka maka ninggalkeun si iman jinatal hayati dunya. Karena papaes kahirupan dunia. Jalma nu ngadepkeun kana akhirat maka eta jalma kudu ninggalkeun kana perhiasan urusan dunia nu jadi ayeuna kaindahan dina urusan dunia. Paman mangka sing sajalma pahala nu migawe si iman dalika kana itu kaul lae sadalika kadinya pakod istahya maka izin si iman teh minallahi ti Gusti Allah taala haqqul haya kalawan bener-bener rasa izina teh. Lamun jalma ayeuna ngadawungkeun kitu lakin walakin man istahya minallah tuh ngaraksa sirah ngaraksa beuteung diingat kana maut ingat kana balai tuluy ninggalkeun ayeuna tina urusan dunia jadikeun dunia keur pikeun ka akhirat ta eta bener-bener jalma nu izin ka Allah bener-bener izin. Wa kana al-Fudail rahimahullahu yaqulu ngadawu Fudail homsun ari 5 perkara min alamati syaqoi eta tetep tina cirina ayeuna cilaka al qaswatu tegasna kahiji teasna fil qalbi dina hate kada ya
Teas hate eta teh ciri jalma cilaka hese di pepatahan batur, hese mampu menasehat eta ciri teas hate. Tara ibadah eta ciri teas hate. Tara daek salat, tara daek puasa, sodako jeung sajabana. Wajumudul aini jeung tah saatnya cipanon. Teasna panon taras ciri. Eta teh termasuk jalma cilaka. Tara nyeng cirikan kana dosa. Wakilatul haya sareng saeutik kaisin, warogbatun sareng resepi dunia dina dunia, watulul amali sareng panjangna angan-angan atau lamunan loba kahayang tapi teu migawe, loba kahayang we urusan dunia. Eta cirina jalma nu cilaka. Hiji teasna dina hate tuluy tara daek ngocorkeun cipanon ingat kana dosa, saeutikna kaera resepna ayeuna dina urusan dunia, panjangna angan-angan atau lamunan loba kahayang eta teh ciri jalma cilaka. Wa kana Asy'ari rahimahullah taala amin yaqulu ngadawukeun Syekh Sari teh innal haya asanyana haya rasa isin wal unsa sareng katenangan eta yudrikoni nundukkeun itu haya jeung unsa teh alqol bakana hate. Nah jadinya nu ngaran rasa isin jeung katenangan tak tenang na hatenya unsi pangluludeung eta teh matak dalukeun kana urusan hak beh dituna mah meureun unsi teh qanaah tenang teh narima anu apa adanya dari Allah teh tenang tah eta teh bisa nundukeun kana hate qanaah atunya unsi pa in wajana maka lamun manggihan tah itu haya jeung unsi teh pihi di itu kolbu azuda kana juhud wal waro jeung apik hato maka tuturubun dina harti meureun lah tuturubun mah kitu nya tuturubun tah itu haya jeung unsi teh wa ila sareng lamun teu hato rohala maka kabur tah itu haya jeung unsi teh geus batu nu gampang mah hato teh nempat. Nah lamun dina kamus mah nempat lamun ayeuna papanggih tah haya jeung unsi teh dina itu hate kana sifat juhud jeung waro maka eta haya jeung unsi teh bakal nempat dina hate. Lamun teu papanggih haya jeung unsi tah jeung sifat waro juhud jeung waro rohala maka kabur tah haya jeung unsi teh eueuh mun teu dibarengan jeung juhud jeung waro kitu intina mah. Wa alamatul mustahi sareng ari cirina jalma nu eraan eta adamu wukuihi henteu tumibana itu si jalma teh pidan bidina dosa. Jal ciri jalma nu teu eraan teh jalma anu henteu tumiba dina urusan dosa. Kultu ngucap kuring la alamu buah-buah al muradu dikarepkeun teh bi adamil wuku'i teu aya tumibana eta adamul isrori henteu terus-terusana migawe dosa. Mudah-mudahan meureun nu dikarepkeun teh lain ku ayeuna teu tumibana kana dosa tapi henteu langgeng dina dosa. Saha jalma dinu teu boga dosa da pasti jalma teh ngabogaan dosa molodos sekarasa. Jadi mudah-mudahan bae nu ditibakeun teh lain henteu tumiba dina dosa tapi henteu langgeng dan terkadang urang sokeun aku dosa. Wa qad su'ila Sayyidi Ali Al-Mursopi rahimahullahu taala amin an makna qaulihim tina dawuhna ulama tina makna dawuhna ulama la yakunu teu kabuktosan sa al muridu murid eta mustaqiman anu istiqomah fi taubati dina tobat hatta la yaktuba sehingga tenulis alaika itu si murid saha malakun malakus si malaikat nubeh kenca dan ban kana dosa isrina dina waktu 20 naunana sanatun tahun. Hal muradu balik dari dikarepkeun anau sanyana itu si murid eta layaku tumiba si murid deh pi maksiatin dina maksiat aslan sama sekali. Amil muradu adawa anu diharapkeun ma eta anau sanyana si murid eta layasiru henteu menggon tanya henteu jadi itu si murid teh bal yatubu balik tobat itu si murid wa yastaghfiru sareng minta hampura itu si murid alal pauri dina pada harita. Nah maksudna kieu henteu bisa disebut murid ayeuna istiqomah dina tobat. Nu disebut istiqomah dina tobat teh sehingga teu bisa nulis ta malaikat nu beh kenca kana dosa salama 20 tahun. Nah nya murid disebut ayeuna murid istiqomah dina urusan tobat teh lamun eta malaikat geus teu nyatet deui
karena dosa si murid selama 20 tahun. Eta si murid disebutnya istiqomah dina urusan tobat. Hal muradu anahu, nah anu dimaksud teh ana usahanya si murid layaku upi maksiatin aslan henteu tumiba dina ayeuna urusan maksiat sama sekali, atau anu diharapkeun mah tasanya si murid teh eta layasiru bal yatubu. Jadi memang layasiru eta teu mayangkeun nya, atawa ayeuna nu dimaksud mah henteu migawe maksiat aslan sama sekali, atau anu dimaksud mah ayeuna henteu mayang dina urusan tobat, pernah ngalaksanakeun tobat tapi pernah ngalaksanakeun dosa tapi tobat tuluy istighfar alal pauri dina pada harita. Ini maksudna mah kieu nya, maksudna mah anu kadua teh pakola da uluikeun heula, pakola ngadawuh ta ieu mursopi teh al muradun dikarepkeun mah eta asani anu kadua, li annal murida karena si murid asodiki anu bener, asodiko anu bener eta idza waqa'a di mana tumiba si murid teh pidan bidina dosa badaru maka gagancangan si murid teh si murid teh nya ila taubati kana tobat murid anu bener wal istighfar sareng istighfar. Jadi nu dimaksud teh kieu lain berarti si murid teh ayeuna henteu pernah migawe dosa aslan sama sekali, teu pernah tiba dina maksiat da jalma mah nya mahalul khotowan nisyan. Anu dimaksud mah nyaeta dina nalika si murid migawe dosa henteu mayang dina urusan dosa ngajauhan tetep ngan dina nalika migawe dosa manehanana tobat jeung masa istighfar dina pada harita. Tah ieu nu disebut istiqomah tobat teh. Anu dimaksud mah eta nu kadua kasabab ayeuna jalma murid anu bener idaropa dina waqo di mana migawe pidan bidina dosa buru-buru gagancangan kana tobat jeung istighfar. Tapan maha maka tuluy jadi lebur we inda dalika tina itu nanggeus tobat naon adan budosa alal asari netepan kana nyatapak pala yajidu maka teu manggih saal malaku malak sayaan kana hiji oge. Jadi dina pada akhirna henteu nuliskeun kana 20 tahun dosa teh pujalaran si murid dina nalika geus nyieun dosa tuluy tobat ka Allah istighfar maka malaikat teu manggih naon-naon tadi si murid teh yaktubu anu nulis tah itu si malak teh ka si murid li annahu karna sanyana malak eta yampusu cicing malak teh aksaro kana leuwih loba min saatin tina sajam. Jadi kana ri malaikat teh dina nalika ningali hiji jalma migawe dosa henteu langsung nyatet kana amalna, balik teh sababaraha waktu mah cicing si malaikat teh la buah-buah saal abdu hiji ieu hamba teh eta yatubu tobat si hamba teh nya wa yastaghfiru jeung minta hampura itu abdu buah-buah teuing kemah ieu si jalma teh tobat tuluy minta istighfar ka Allah. Jadi we henteu dicatet hiji oge dosa kaburu tobat kaya eueuh we dosana teh kitu tah kaya teu ngalakukeun dosa sabab malaikat henteu langsung nyatet kana dosana jalma di mana eta jalma migawe dosa. Jadi nungguan we heula sabaraha jam kitu sugan we tobat kitu tah. Nah, jadi jalma nu bersih tina dosa sababna era dapat beulit ti kalimah ieu. Faidana dama maka di mana nalangsa saal abdu hiji hamba wastagbaru tuluy minta hampura itu si abdu teh taroka maka ningakeun saal malaku malak kitabata dambi kana nuliskeun itu dosa. Lamun ayeuna si abdu nalangsa tuluy istighfar ka Allah ku migawe dosana maka malaikat henteu nulis kana eta dosa balik teh ngajadikeun kaalusan ku tobatna kana eta dosa. Sumala ya patuluy teu samar deui naon annal malakaini sarenya enam malaikat dua eta layak tabani la kata yaktubani henteu nulis ka itu malakaini teh ilal maasi kana angin kana pirang-pirang maksiat al qauliyati nu bangsa kaucapan wal fi'liyati jeung dina pangwangsa padamelan ida talapado di mana ngucap biha kana itu maasi saha sohibuha anu bogana itu maasi. Jadi henteu dicatet tah urusan ayeuna malaikat teu nyatet kana urusan ayeuna kagorenganana terkecuali kana maksiat nu bangsa ucapan jeung pagawean di mana ngucapkeun tah. Jadi lamun ayeuna pagawean urang kade
Kadieu jadi kieu nya malaikat teu samar deui ayeuna sanyana malaikat nu dua raqib jeung atid teh moal nuliskeun tah malaikat teh terkecuali kana maksiat nu bangsa ucapan jeung pagawean. Tanya ida talapado di mana ngucap biha kalana itu ma'asisa sohibuha. Berarti salagi teu diucapkeun mah euy. Tuh, ayeuna kieu jalma. Jalma migawe dosa. Bangsa pagawean ya nyolong sebenarnya. Aya nyolong mah aya hubungan henteu salat we kitu nya. Aya hubungan jeung hablum minannas. Henteu salat jalma teh. Teu diucapkeun tapi kaburu istighfar. Aduh kuring hanya kate salat komo di kodohan mah moal jadi dosa salagi eta jalma henteu ngucapkeun kabatur. Cucuk manehna teh duh kuring kamari teh salat tapi biasa bae urang teh kieu teh salat tah lamun urang boga dosa teu meunang urang ngucapkeun kabatur gitu kan. Nah sapalina hadis Kangjeng Nabi kan hadis qudsi Allah ngadawuhkeun gitu Allah moal nyatet kana pagawean hiji jalma salagi eta jalma teu ngucapkeun kabatur. Ayangan kode hadis nama ayak itu asal si kagorengan eta teh ditobatan ku eta jalma lamun geus diucapkeun bakal jadi dosa. Oh nya sanajan nu geus ditobatan diucapkeun ieu bakal jadi dosa teu repeh be geus kitu urang repeh. Jadi malaikat moal nulis kecuali kana maksiat ayeuna nu bangsa ucapan jeung pagawean di mana-mana eta maksiat ucapan jeung pagawean teh diucapkeun ku jalma nu migawena. Aukola tahu ngadawu itu si sohib paal tu migawe kuring kada kana ieu wa kada jeung kana ieu diucapkeun kitu duh kuring yang geus zina kuring geus mabuk kuring teu salat liqouli kana dawana taala eta ditulis ku malaikat teh jadi dosa. Fihi madina itu urusan malakainnya urusan eta kiroman katibina. Jadi karena malaikat kiromul katibin ya lamuna uninga itu kiromal katibin teh kana perkara tab aluna nu migawe maraneh kabeh teh kana itu umma wal ilmu sareng ari ilmu eta guerul kitabah lain beda jeung kitabah jeung nulis paham kudu inget anjeun kudu paham anjeun. Jadi nyaho ungkul mah malaikat nyaho kana pagawean urang rek nu goreng rek nu alus nyaho kabeh oge tapi nyatet macan tentu da ngadaguan urang tobat heula itu tah. Jadi can tentu nyaho tapi can tentu dicatet nyaho kagorengan urang tapi kaburu istighfar teu dicatet ku malaikat. Nyaho nama anger ngan aya pada melantu di luhurnya bakal dipohokeun urusan malaikat adina nalika urang migawe dosa. Intina mah lobakeun urang ayeuna tobat ka Allah istighfar ka Allah syukuran ka Allah sangkan malaikat nepi ka teu sanggup tanya mungeun nyatet kana kagorengan urang bakat kulobana kaalusan ku urang tobat ka Allah. Mudah-mudahan we urang tiasa dikersakeun ku Allah tobat ka Allah kalayan istiqomah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.